Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nutur keterangan tina kitab Tanbinul Muharrim dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh asyaratun nafrin la yuqbalullahu salatuhum. Aya 10 golongan jalma anu teu ditarima salatna. Diantarana rajulun shola wahidatan bi ghairi qiraat. Nu kahiji nyaeta lalaki anu salat sorangan bari teu maca Fatihah. Salat sorangan poho teu maca Fatihah, tah ieu moal ditarima salatna. Sehingga lamun salat berjamaah datangna ka paneurian salat masbok, maka eta mah teu kabujeng maca Fatihah ge geus kahilian ku imam, maka eta mah sah ditampi. Ieu mah lamun salat munfarid. Lamun salat sorangan kari-kari poho maca suratul Fatihah maka moal ditarima eta salatna. Tuluy nu kadua nyaeta rajulun yusolli wala yu'adi zakah. Hartina lalaki anu sok salat tapi tara daekeun ngaluarkeun zakat. Boro-boro infak, boro-boro sodako, zakat sataun sakali ge manehna nyaah. Tah anu model kitu eta salatna moal ditarima. Tuluy anu katilu nyaeta rajulun ya ummu qauman. Hartina lalaki anu mingpin hiji kaum wahum lahu karihun. Tuluy anu miluna makmumna eta ari jideun. Hartina pemimpin anu jahat, pemimpin anu sawenang-wenang, sehingga pengikutna makmumna eta ari jideun. Ta eta nu model kitu eta imam, eta pamimpin moal ditarima salatna. Tuluy nu kaopat nyaeta rajulun mamluku abik. Lalaki anu kapimilik hiji abid. Tuluy eta abidna nepi ka kabur ti sayyidna. Ya lamun di urang mah teu aya abid, jadi di urang mah di Indonesia mah nyaeta pembantu. Hiji lalaki anu ngabogaan pembantu, hiji dunungan anu ngabogaan pembantu. Tuluy eta pembantuna nepi ka kabur, hartina dununganna telenges, dununganna galak, dununganana teu kaup salah saeutik, sok gampang nyarekan, galak ka bina-bina. Tah anu kitu ge moal ditarima eta salatna. Jeung salajengna nyaeta nu kalima rajulun syaribul khamri mudminan. Lalaki anu sok minum minuman keras bari jenganggerkeun. Rajin salat nama nang sok minum sok mabok-mabokan. Di mana manehna teu daekeun eureun tina eta mabokna, maka eta lalaki salatna moal ditarima, kecuali manehna eureun mabokna. Rajin salatna jeung nganggerkeun kana mabokna, tan kitu eta moal ditarima salatna. Jeung salajengna anu kagenep nyaeta wa mraatun jaujaha sakhitun alaiha. Awewe anu salakina eta awewe bendueun ka eta awewe. Hartina awewe anu nusus. Awewe anu dipapatahan ku salakina ngalawan, bahkan sok galakan manehanana, ditunjukkeun kana jalan anu hade teh tara narima. Dititah ibadah, dititah ngaji, sok malah galakan manehanana.
jadi dibere nyaho kana jalan anu hade teh kalakah sok ngalawan ta eta awewe moal ditarima salatna. Rajin daekeun ade salat mah nang kitu ka salaki ge tara ngahargaan culangong ka salaki ta eta awewe moal ditarima salatna. Tuluy anu ka 7 nyaeta wa mraatun sholatu bi ghairi khimar. Awewe anu sok rajin salat tapi tara daekeun make tiung, hartina rajin salatna mangan manehanana sok dibulucun, sok ngobral atau mamerkeun auratna. Ta anu model kitu eta ge salatna moal ditarima. Kuduna mah rajin salat teh atawa pada dasarna mah awewe teh kudu make hijab anu ngahalangan kana auratna. Tuluy salajengna nyaeta wal imamul jabirul jair. Wal imamul jairul jair. Imam anu lacut, pemimpin anu lacut, pemimpin atawa imam anu sok migawe kagorengan. Seperti pemimpin anu salatna mah rajin, bahkan sok imaman umpama teh mah, tapi pagaweanna teu legejeug, sagala dirempak. Ta anu kitu ge eta salatna moal ditarima, bahkan ulah dijieun imam nu kitu. Tuluy nu salajengna nyaeta warajulun akulur riba. Lalaki anu sok ngadahar harta riba. Sabab riba teh eta pagawean haram. Maka anu sok ngadahar harta riba eta moal ditarima salatna. Tetapi di dieu lalaki, sabab pada dasarna anu usaha teh lalaki. Awewe mah lamun teu terangan bahwa hasil dina eta riba, maka eta awewe henteu jadi dosa, tapi lamun nyaho maka eta awewe wajib ngabejaanana. Tetapi lamun seandainya awewe eta anu migawe riba, tetep eta sami hukumna bahwasana salatna ge moal ditarima. Jeung salajengna nyaeta warajulun la tamhahu salatuhum anil fahsya'i wal munkar. Lalaki anu henteu nyegah tina salatna dina migawe keji jeung mungkar. Hartina salat mah salat rajin, kamungkaran oge rajin. Salat daek maksiat terus STMJ, salat terus maksiat jalan. Tah hal ieu ge salatna eta jalma moal ditarima seolah-olah ngalelede ka Allah. Gitu tah. Jadi aya 10 golongan jalma anu teu ditarima salatna teh diantarana nyaeta lalaki anu sok salat sorangan poho teu maca Fatihah, nu kadua lalaki tara daekeun ngaluarkeun zakat, nu katilu nyaeta anu mingpin hiji kaum tapi na manehanana kaumna rijideun, anu kaopat nyaeta pamimpin anu ngabogaan dunungan anu bogaan abid tapi abidna nepi ka kabur atau pembantuna nepi ka kabur. Anu kalima nyaeta lalaki anu sok minum minuman keras, anu sok mabok-mabokan. Anu kagenep nyaeta awewe anu sok ngalawan lamun dipapatan ku salakina. Katujuh nyaeta lalaki awewe anu sok salat tapi tara nutupan auratna. Nu kadalapan nyaeta lalaki imam anu lacut, imam anu sok nyieun kagorengan, imam anu jahat, imam anu samenang-menang, imam anu pagaweanana
teu patut dicontoh. Tuluy nu kasalapan nyaeta lalaki anu sok ngadahar riba. Anu kasapuluh lalaki anu henteu nyegah tina pagawean keji jeung mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Moga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.